Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Qala nabiyyuna wa maulana Muhammad, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala al ulama, susul datang. Wa ja'alu bilaghatal kalami tibaqahu bi muqtadal maqami. Innal hasanal kalam kalamullah wa taqul qura kalimatu taqwa wa khairul huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul millah millata Ibrahim alaihi salam. Bersana Al-Mukarram panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad nyaita di luluguan ku pangarsana Ustaz Rustandi sareng kasupuhan sadayana di Kampung Mahmud. Mudah-mudahan guru-guru urang sadayana anu jadi wasilah ayana ieu acara sing janten wasilah urang sadaya patepang wajah kenging barokah. Siap ngaos sampai subuh? Tunuh? Tunuh henteu? Yos ustadna capek? Paehan sekalian. Jumpe hati. Jam 2 masih keneh jalmi seueur nini masih ngomeh HP. Lain ustad diperhatikan kalau ka ngomeh we HP. Geus taricing urang ngadangukeun sholawatan terbangan tos kita tadi. Jadi ayeuna mah urang ceramah we dibarengan ku terbang. Siap? Siap urang ngobrol? Anu aya hikmahna siap? Ini adalah acara yang sangat mulia di dekat makom yang mulia, supaya orang kenging karomah, supaya orang kenging kemuliaan dunia sareng akhirat nyaeta ngayakeun Maulid Nabi besar Muhammad. Daru masa hirup teh urang mabu lobado, komo ibu-ibu sok ngabo, suami sok he. Suami sok krono. Kadayana jalmi hoyong barokah, wih di dieu hoyong jadi jalmi nu diija. Boga parawan hayang pai, rana hayang lak, nini hayang aya huntu. Naon sababna lolobana mah jalmi teh sok ngarasa bener, sok ngarasa al, sok ngarasa ge, padahal mah goreng pak. Kadang-kadang nugenut mah loba hilap di loba hitut. Tur hilap ye hitut. Mata ngaji teh urang teh keur loba hilap. Mata bulan mulut mah kudu ngalobakeun hidayah. Ustaz ge datang kana panggung ke panggung teh terus we tadi bereda. Maka ustaz ge le sebab ustaz ieu mah kurang gi. Astagfirullahaladzim. Sebab beungeutna beungeut berehat bereun. Ayeuna teh keur usum loba ustaz kakurangan sumbangan. Kurangan susu.
su. Sebab susu nini mah beramal beracun. Susu nini beracun. Itu saya tahu sok nyedot susu nini. Matak mangpang beng ngayakeun acara maulidna supaya jadi zaman introspeksi di mata urang sadaya ngayakeun maulid nabi mah kudu ram kudu sagala diaya mencit anu gen jadi maulid nabi mah kudu sagala diaya mencit dom mencit hai mencit sap mencit anu gen nyieun bubur nyieun bugis goreng rangi tambahan kurangan nah guayana kitu maulid nabi teh kudu rame sagala diaya nyewa ten nyewa pang melahan ngan ngaji semuanya nganyuk berarti ustaz nage di Allahu Akbar da ustaz dia malah bahu Allahu Akbar komo si aja ieu malah bahu ulang-ulang sebab penyakit nabi bingung bisu ini sudah menjadi adat al-adatu muhakkamatun di mana di kampung di kota di semanapun adanya sudah terbiasa mengadakan maulid Nabi besar Muhammad wajar dan pantas urang loba dosa sugan ka aku umat Kangjeng Nabi besar Muhammad da Rasul mah puguh perilaku akhlak cariosan teh berdasarkan wahyu ari urang mah berdasarkan nafsu sok sangeunah sok ngomong sangeunah asapang beunghar asapang pinter asapang kasep padahal mah goreng pak pagawean ge ngaburu wa ma yantiqu anil awa in huwa illa ini hai halo kitulin hayau kasih oyong tah aya mau oyong di dieu centin aya cepon cemae cenunung cenining cemae bos romla Haji Sulam Haji Muhyiddin aya korban bubur kabeh ya ganeng sejam Ingsa supaya urang naon maulid nabi teh supaya jadikeun ayeuna min a'zamil qurbat cara urang midamel caket ka Gusti maka ayakeun maulid nabi ini sudah menjadi kaidah yang sangat ayeuna pasti bagi ayeuna akidah ahlus sunnah wal jamaah tos tertera dina Al-Qur tos tertera dina hadis anu sahih bahwa ngayakeun maulid nabi teh teh mangrupikeun syiar-syiar atau nabi ngahirup-hirup agama wa ma yu'azzim syairallah ieu teh mangrupikeun syiar-syiarna agama suatu barang sararea syiarna agama innaha min taqwal qulub supaya urang sadaya tua takwa ka Gusti da urang supaya jadi jama nu teu som supaya daek jadi jama anu tawa rendah di ara som ora salat di situ jama nu muludan teh supaya takwa ka Gusti supaya nah saya kong inaw
syukuri apa ada, syukuri apa adanya, walaupun huntu tinggal hi. Kadang-kadang pakai huntu kau, kita kira mun boga duit, boga mah pakai kawat pan. Mata riu, ngomong ibu-ibu, kudu kona, syukuri apa yang ada, hidup adalah cicing ini gaya nyanyi mah anyulah maka alhamdulillahirobbil sakieu ge ayaan alhamdulillahirobbil matak mampang meng sok maulidna supaya orang disim supaya orang leuwih yak da urang mah kadang-kadang iman teh naik tur seperti aja gede le astagfirullahaladzim eta leho kadang-kadang ngut geus ngucur teh disus kadang-kadang teh kasusut mah si aja mah dilah saya dilah oh diramo tuh kageuleuh da urang sadaya kudu kuat iman jeung tak mangpang mengpeung bulan mul lobakeun sodaqah ai sodaqah teh pen keur umat keur urang hayang dibere wae titin maneh teh sodaqah kene ku el ku har ku tanah lobakeun sedekah lobakeun suri naon tingkatkeun ilmu amaliyah tingkatkeun ilmiah jeung amali kudu daraek ngararaj wabil khusus bapak-bapak kudu daek ngaji sabab anu daek ngaji bapak-bapak sok lemah lem tapi nu teu daek ngaji mah ngomong nage khas sangeunah ngomong bapak-bapak kanu jadi kanu istri mah kudu betul lemah lem sabab istri mah teu meunang di kasar disebut nage makhluk hak astagfirullahaladzim berarti ibu-ibu teh turunan ju tapi sakuruling urang teh teh kabeh oge amun deui wae teh si Epon sangeunahna ngajawab teh ingsa mantap mampang meung daek ngaji bakal diangkat daraj hidupna lemah lem karena daek nyarios kas seperti Kangjeng Ros kasar Rasulullah nyarios teh berdasarkan wahyu urang mah berdasarkan naf mata pantes loba cilak loba musib benca gunung malat kapal tigep di Bandung musuh kabongkaran parah ya parawan ya parahu meniwe teh sehat mata kaina usum loba benca da kurang sodak loba pejabat anu pad loba nu beung hardcore merek hehe cabja butut kasih merek mata nu loba duitna sok loba banyak minangna teh ka rumah sak eta teh nu pad mata tereko koin aya di dieu nu pedit aya di dieu nu pedit nya pesang ibu aya apa 5 juta di nukaran aya 1000 kira-kira dipasikeun ka ustad 5 juta nu 1000 halus berarti ka ustad teh ngangap ge gehu gelo insya mantap mangpang meng kuatan keimanan urang ku seueurkeun jaddidu imanakum bi qouli la ilaha illallah muhammadur rasul la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah alaihi salatullah La
Siap. Bias tiris. Bias digegel. Gegel ku rahmat Gusti. Tak nu jalma nu taradaek ngaji teh ece loba nu maot teu mawa iman jeung is. Anak banyak membunuh orang tua karena akhlak anaknya tidak benar. Anak melawan orang tua, anaknya sampai-sampai pakai kopiah tapi banyak anu badagong kako. Ngalawan kako, pakai kerudung tapi sok ngam. Kakolot sok dipopolot. Tah teh budak badeng, kudu disik. Mana? Ya. Budak teh sok badeng. Budak badeng teh jadi geng mod, jadi anak jalan. Budak SMP jadi jam. Ieu teh akibat darah-darah ngararaj. Tingkat-tingkat rana semakin banyak. Jing cegane. Ayeuna teh loba pisan geng mod, anak jalan, teu darek ngararaj. Kolotna ibu-ibu maot ke ngadan, teu mawa iman jeung is. Loba ibu-ibu nu maot diwa. Di warung. Aya deui ibu-ibu maot teh bari ngago. Nya naon we ngagoler ngagosip ku dinya we. Aya deui ibu-ibu jeung budak maot teh bari nong. Nongeng. Atuh sana oge ngilu nong. Mata kade teh sok daraek ngararaj. Me diangkat daraj, hiluk barok, deukeut jeung ulam, cing deukeut jeung kieu, ramekeun mas, ramekeun madras. Karena sekarang nu rame lain nyepeng tasbih kalaga nyepeng hap. Tuh hap itu dikepeng terus. Betul tidak? Betul tidak? Matak menyepeng HP mah sok bau hap. Hapeuk. Disarimpan ke handap da sieun bau hapeuk meureun. Kadang-kadang menyepeng HP mah aja bau kek. Mata kade ayeuna aja sok daek ayeuna kudu buru urang tingkatkeun lamun boga harta kudu dermau. Asakhiyun qaribun minallah, orang yang kaya dekat dengan Allah, dekat dengan malaik, dekat dengan pintu sur. Eta teh nu bere. Musuh Allah teh jalma nu peut. Mata kurang cing bere. Naon sababna banyak anggota DP tapi pararet. Mata hesemeun. Heuh hesemeunna. Naon sababna ayeuna kurang dukungan. Kurang duit. Mandak nu meunang menjadi bahagi, nu eleh mah setruk aja. Maka ibu-ibu mah tong mikiran nyol, gua saya mikiran kumangeunana dicok. Oh benar. Iksa, mandak pang meng. Tanaga teh gunakeun Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Maka urang sadaya kudu beran menjalankan agam dengan seutuh, kudu sanyanya ulah omong kos, hanya omong kosong saja. Umat Islam harus berkualit, jangan hanya umat Islam hanya ngomong om, hanya janji saja. Karena yang dibutuhkan masyarakat bukan pemerintah yang banyak janji, tapi pemerintah yang ada bukti. Tepuk tangan untuk pemerintah yang ada bukti. Betul tidak? Betul tidak? Mantap jadi pemerintah ulah teh ulah leul. Kudu Iksa. Nah ibu-ibu ge resepna anu Roges muludan teh kudu ada berubah. Boga batu di mandi, boga keris di mandi, boga blekna teu mandiman. Terus bulan mulut mah kade ulah ayeuna parase. Kudu akur jengdul, kasalaki ge teu meunangam. Kudu loba seu, teu hayang seuri ge seuseu. Salaki datang teu datang anggar subha. Dua poe teu datang alhamdulillah. Hidup poe teu datang la haula wala quwata illa billahil aliyil. Saminggu teu datang innalillahi. Datang
nangkepkeun insya kata Kangjeng Rasul lahir tasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Rasul lahir disambut ku para malaikat Allah ku saking bingahna pohon yang kering menjadi tumbuh, binatang untuk baranahan jadi baranahan, api yang sedang menyala jadi aina pareum, semakin aina berhala disembah balik aina langsung aina sadayana para hancur. Ini berkah-berkahna Nabi besar Muhammad sehingga Ka'bah pun bergerak 3 kali sujud kepada Allah ku saking bingahna lahir baginda Nabi besar Muhammad. Berajeng urang mereka lahirkan di meeting anu menduikeun kagak ngaesekeun tak kolot. Ai Kangjeng ibu Nabi besar Muhammad SAW maka ibu-ibu ibunda Siti Aminah teu garaos nyeri teu garaos nyiram. Berajeng ibu-ibu di urang pada 2 bulan gitu nyiram. Laki riweuh jam 2 peuting hayang rujak cuka. Atuh urang nanti cigaru sak. Aya deui nu nyiram teh disupna geus puting-puting jam 3 hayang naon hayang nyacokeun sangu kana sirah botak. Atuh budak nanti jadi bodoh si botak. Ieu mah rek ngalahirkeun teh beda urang sareng Kangjeng Rasul mah lahir teh dihanteus ku sareng panji dibalik katigieun dan tidak terasa sakit oleh ibunda Siti Aminah jeung kaya tapakan. Beda jeung urang rek ngalahirkeun teh ojo komo ceti tah. Sarang kadak ieu bari ngaheuh ceti baheula mah ku paraji eta mah ku bidan jo eti ngalahirkeun. Salakina mah di luar kali itu ka dieu we ojo. Bari ngaroko jarum di balik. Dasieun teh lahir budak mah. Nu akhirna di sauran ku istri nanti ayang ke sini atuh. Beb ke sini. Bantuin ngaheujeun. Nya dibantu ngaheujeun. Miti pamajikanna cetika rek ngaheujeun teh beda. Tinggal ngaheujeun teh ngaburu sut teh. Eta mah ceting ngaheujeun. Kabarang salah kita mangkos. Pamajikan ojon atuh, ayeuna ceting ojon salah kita ge ngilu ngaheuh. Salah kita mah nyange. Nyange yang coy nyange tah. Bisa pamajikan salah ki nyange kamu mah. Langsung ojon mimiti pamajikanna heula. Terus salah kina. Ditinggali teh ojo nu lahir teh lain ayeuna budak kalaka pamajina kaina salakina mah kalau dieu kok berarti urang teh turunan tanu saya tai nya jelema turunan tai teh tuh yang turunan tai mata jelema teh menang som anu sombong mah wada'ahullah jalma anu sombong bakal dihinakeun ku Gusti matak teu meunang sombong angger ku Allah dicanak rahmat barokah nama ripu mata kade ayeuna teh usum sagala naik BBM naik solar naik sembako naik premium naik bapak-bapak nini susu hari susu nini naik tak kumaha mata kudak nanti lo banu barat kong dan nyieuna salah su di hubungan suami istri polor para seno utang nyangsang na pantau rek subuh ayeuna rusuh rasaan sorban nu kadiekeun pada utang pamajikan eta akibat naon akibat salahnya kumadinya we subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah ya Allah Allah ya Allah sadayana
Gina. Kabaetan menggope hidup. Adio, wah, hadiahna kaset ceramah jeung kaset salawat. Tepuk tangan untuk siapa eta? Adio Pak, adio siapa? Adio Pak. Ayo Pak, gusur, gusaraya gusur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada isalatan Sahamesa daimatan bidawamil mulkillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Nini, ayah nini. Sao kacung nini mana? Sano ayang nini. Sano gemrot tuanana ka dieu. So kalian baiklah. Tepuk tangan untuk Ceti jeung Ceto. Doaan. Naon sih? Pisau. Geus ganeng nang kalon kikituan gitu. Muka doa. Geus rangkan lanjutkeun lawet tuh eta mah. Gak ada nama geus beres ieu nya. Muka doa nu paling penting dina Maulid Nabi teh Indonesia kunaon banyak bencana dan musibah karena kahirupanana rakyat pejabat geus jauh tina Quran. Dina sapalina Quran dicarioskeun wa man a'rada 'an dzikri wa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalaulah kehidupannya pemerintah geus nongkrong kana Quran, nu dagang teu ayeuna make Quran, nu tani geus teu make Quran, pada pejabat geus jauh tina Quran, maka ma'isyatan dhanka, maka kehidupannya akan loba musib, loba kurang barok, loba duit tapi loba banyak. Nah, yaumal qiyamati a'ma. Kalaulah orang itu di masa hidupnya tidak pernah mengkaji Quran, tidak pernah membaca Quran, maka kehidupannya akan nanti di akhirat tidak akan bisa melihat, lolong teu bisa ninga. Sabab teu pernah maca Qur'an. Matak sok mangpang mumpung bisa ningal, sok bacakeun kana Qur'an. Matak ramun naik salat teh tong pipilih. Da sabab naon? Sababna maca Quran sahurup dina aina salat maka diganti ku Allah 100 kebaikan. Namun jama maca Quran di luar salat maka sahurup diganti ku Allah 10 kebaik. Mata pantas urang mah lamun salat komo tarawih. Tuh di mana-mana sok ditingali heula imamna. Kadang-kadang ditongan imam teh. Ya bagian saya ekspres ekonomi. Lamun imamna gancang loba mamungna lamun lambat kadang-kadang pabeja-beja cek Ceti ka Cai Mas ke cenunung sok patong tarawih ka beladinya. Namun sabutna imamna ina lenglet teuing. Urang nyobane ge mah urang ka masjid itu, urang cenah cek di ditu mah gancang. Cek Cai Mas teh urang mah geus ganjaan cenah ngacaran. Oh salat tarawih di ditu mah ribu naon sabab coplok tur hiji cenah. Tapi urang mah serba salah jelema teh dibere nu gancang salah nu bere lambat salah. Naon sababna? Kadang-kadang maca Yasin ge pahiri jeung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kadang-kadang pahili maca Yasin jeung Fatihah dah yang gancang teh. Komo kadang-kadang urang masuk suron kajengan teh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Halo. Langsung ka imam teh tuh nya cek aing ge Yasin cenah. Iku atuh Mang Eman ka ngeutis anyir Yasin. Eta kana Yasin nyebut anyir. Di urang mah kadang-kadang gitu. Karena sagarupa teh sok ngaheureukeun, sok ngaguguyon. Kata kade ulah sok ngaguguyon, omong kana Kana Quran mah teu meunang diheureuy. Matak mangpang sing rajin maca Qur'an, yang membudidaya pagi sore dulu nenek moyang kita membaca Quran, tapi ayeuna sore pagi teu baca Quran, tapi ngomongkeun kagorengan. Kalau ngomongkeun kagorengan, ngomongkeun ayeuna
gibah jeung namim, maka cilaka 10 perkara orang yang suka gibah dan namimah, kebaikan orang itu di masa hidupnya tidak akan ada. Kenapa? Karena sok ngomongkeun kagorengan batu. Osok tara ayo pagawean tukang tahajud, tukang sholat duha hage leungit pahalana non sababna sok ngomongkeun kagorengan batu. Dan nu genut ngalewat ngonah we teh. Lidah itu tak bertulang, memang ngeunah tapi bakal cilaka. Sok rasakeun ke ente ngomongkeun aya lewat genut itu cenah jelema genut dosa teh. Ente jelema begang itu cenah begang loba hutang. Mantap urang mah kudu bersyukur. Rek sogaya penaik bersyukur rek jangkung syukurannya ka Gusti. Ceuk nu penaik anu suka anu ayeuna jangkung Gusti abdi mah penaik alhamdulillah. Kolonel kolot-kolot sagede meneh. Nuhun alhamdulillah sakieu bere-bere penek alhamdulillah ayeuna suka imah batur ge dalam berah ti dagot. Aya deui kanu jangkung Gusti nuhun abdi jangkung alhamdulillah ku berkahna muludan teh jangkung alhamdulillah masang tenda ge kudu make taraje. Aya deui colojor roromeheun nuhun Gusti abdi roromeheun alhamdulillah salaki abdi arana teu ti-puting digarowe ku roromeheun. Tuh aya hikmahna. Aya deui nu pegek nuhun Gusti abdi pancung mancung teuing pegek alhamdulillah sakieu gaya irungan. Naon sababan ningali batur mah pancung teuing di kos dewa ripuh gedeana kelas gede teh langsung ngerebak ka pikiran ku irung. Tah batak itu sagaro bae ge dipasikeun ku Allah teh aya hikmahna. Insya dan daguan ku urang teh ngadaguan maot. Kira-kirana ibu-ibu pantasna nu maot ustad heula tanapi ibu-ibu heula. Ibu kira-kirana nu maot hayang ibu teh heula hayang ustad paneuri. Jawab hayang ustad heula hayang paneuri. Sok ibu-ibu bae teh ayo abdi teh heula, ibu-ibu nu digotong ku abdi ti tukang. Alhamdulillahirabbil matak sok di ayeuna urang ngadaguan mau sok buru-buru mumpung hirup sameme sok ka dieu cok ka dieu heula ayeuna mah can hoyong hadiah ngacung mana ini lah rana kolot aya rana nu kolot geus ini aya sok ka dieu cok di cerita sok ka dieu tong era ada diberi hadiah ieu mah teu kudu mayar gratis sok ka dieu rana anu geus karolo tunggu sok tujuan nu kana panggung Haradinul muayyan biduhurin Nabi Ahmad Haradinul muayyan biduhurin Nabi Ahmad ya Raskeun tong ayeuna mah rana kolot inilah Tio kewe-kewe tepuk tangan tanami Bu Ibu Dede Bu Mary Mary yang beleduk aja Ibu naon Ibu Nok Ibu Cucu tong ditutupan atuh eta sih ngomong kayak gitu mah kurang teh sakedeung deui tere jadi pocong kudu buru-buru tok lobakeun tok tobat maca robbana dolamna nantina
atina we kolot teh atuh hayang atina we atuh tungwirna geus kolot mah atina Ustad bagian atina ojo tungirna oh ini mah geus kolot teh make krim siang dan krim malam geus kolot mah kudu saayana kaluhur kokoloteun ka handap oray ulang hitung-hitung salah kita ningali kebun binatang kudu saaya cucunya namun urang rana kudu nawarkeun di tawarkeun ka umat dan ka ustad teu hayang teuing ka istri ini jadi istri nyapakan urang Ingsa Raja dicabakan kunin ini aing kuriak paehnya anin hiji urang kudu buru-buru tobat dibere ciri ku Allah tepe muka dua ciri-ciri urang kudu buru-buru tobat teh titingalian wam itu tos ruam ningali ustad ruam teu astagfirullahaladzim pokok ruam pokok teu terus itu tos ngajuru tuh biar cing sentuh ngajuru di dia sama bocah loba nama ibu-ibu teh sok lobahi hilap geus kolot mah bahitut nukatilu ditingalian terus kulit karib terus deui huisan terus murag jeung marurag halus untuk marurag sakedeung deui makelek murag kayu teh hadiahna foto abdi sareng ayeuna kaset anu baru nu bawa ke-8 mau pengen gratis pengen nyabak unggul gratis tenan naon sabda ieu foto simpen di bumi coba main teh 2014 bakal loba oh bener loba nu meunang jadi anggota DPR akhirna teh jaradi duit jadi anggota DPR jadi burit berarti ieu teh foto teh keur maehan berarti teh fotona foto kucing ya ustad ya ucing kayak nyebut kucing Aisyah jadi rada ada suka hina ustad bener yo di fotona jewang jeung ieu na daya setel dina kase dina PCD dina PCD lamun teh aya mah dina seeng atanapi dina panci hitung-hitung ngulu buhu bener da ceu mah ciga hui nage hui bo matak beuki bo matak mampang meung ti ayeung supaya barok lamun boga parawan tawarkeun ka umat jeung ka ustad ka umat jeung ka ustad insya aku cinta ayo aku cinta tepuk tangan cintaku Indonesia Astagfirullahaladzim Pak Ustad nyebut sia satungtung seumur-umur ceramah can pernah abdi disebut sia kakara kurana tiluan disebut sia ku sayangku Indonesia Paisan salakina ninggalkeun dan salakina sok dipopolot zaman cigatut barihi hirup itu mata ibu-ibu model kieu mah kudu dibak bekem bisa dalin dibekok Insya
gitu saja kade ti ayeuna mampang meupeung aja teh mumpung hirup tahali somekeun teuing atuh kunaon nanyakeun ka urang baroga HP teu Samsung boga ge urang BBM-an nya eta pina di dinya aya pina aya di dinya 008 BBM-an naseengnya alhamdulillahirabbil aku cinta siapa cinta wae geus kalau teh merah darahku putih tulangku putih tulangku menyatu dalam aku siap sendirian walaupun jadi rana walaupun jadi rana walaupun banyak tantangan karena datang dari setan tantangan teh datang nanti setan di urang teh babaturan alim tepuk tangan ibu-ibu untuk trio kewek-kewek ini asal buru-buru atau kali itu hari ini tadi saya lagi beringkah ini ada 30 saya ngorobkeun lah aduh sih mau ngompol kita kurang teh kudu lobaki